Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil cayan kering kerotang orang Mesir kabeh lapor ke raja tuh bisa kukumaha gubernur maksudnya tuh bisa kukumaha aya ge di Madinah Umar bin Khattab coba laporan ka ditu laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil caya Masya Allah cek Sina Umar gancang cerita bener we nyen suratnya na suratna kugula dibacakeun lamun ditulis panjang ngan moal sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal ieu bahaya Haji Mamin geus nempo bae wah surat naon ieu aya I love you-an masalahnya kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir saya adalah Umar bin Khattab kekasih Rasulullah kekasih Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering awas aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah hati-hati Bengawan Nil mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu segera engkau harus ada air wassalam Umar bin Khattab nyuratan geus lain ka jahe deui nyuratan geus lain ka awewe deui nyuratan geus lain ka atasan deui nyuratan geus lain pada makhluk manusia tapi ka Bengawan Nil di suratan segera bikeun bari ka ditu cara mikeun aku mah angsongkeun ka dinya hese amat cuma tinggal mikeun bae komo nyieun muhun atuh guguran bae ka Mesir langsung kuru utusanana ka coba Umar hebat henteu jakeun ieu aing mah kakarak ngadenge banyak kali di suratan lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya cayan aing endek sujud di hadapan Umar aing jadi muridnya anak kajen gua kumaha ge moal keluar ti nyana aing mah teu nuturkeun jana bae awas ya surat tah Nil ye surat ti Umar tah ha eta kakarege samenit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijah heuyeu Masya Allah cai ngagedean pohoan horeng geus aya di cangkengnyana je atuh aing karendem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek Sayyidina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya sia naon tuh ka dieu kula hayang jadi murid